Kaum dangu sadayana urang kupingkeun ku balarea dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring Mang Jejen dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten. Kaum dangu sadayana mugia wae kaum dangu sadayana dipaparin kasehatan gitunya. Oge sing dilancarkeun dina enggoning milarian rizkina kitu tah kaum dangu sadayana nya. Tah sabada urang ngecageun lalakon Jurig Panganten dina bagian ke-12 atuh ayeuna Mang Jejen bari neraskeun deui dina bagian ka-13. Harita basa diecageun teh nalika angga bade atawa kaketeyepan nyampeurkeun imah panganten. Tah kitunya atuh semangga supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu lalakon urang lajengkeun deui tapi tong hilap kade absen nya. Kade tong hilap absen oge di subscribe supados naon teu katinggalieun bagian-bagian anu saterasna kitu tah. Semangga kaum dangu sadayana Jurig Panganten bagian ka-13. Sanggeus markirkeun motorna tina buni, Angga jeung Yono tuluy rencepan ngadeuketan imah panganten. Kituna teh Angga mah bari ngawas-ngawas imah carmad sabab bisi aya carmad kaluar. Sanggeus kurang leuwih aya 10 meterna ti imah panganten, Angga jeung Yono tuluy ngadarepong. Breh, katembong ku Yono hiji imah agreng nu model wangunana baheula. Kayan eta imah mungguh matak pika keungeun. Tapi aneh Yono mah teu aya riuk-riuk sieun. Padahal mah Yono teh nuk sakitu boranganana. Iyo imahna engka? Nya, ari geus mana deui, da eueuh deui. Ari lain imah Mang Carmad mah. Walah, kunaon entos dikontrakkeun nya? Pan ngaranna ge imah jurig atuh. Saha nu daekeun kontrakna? Geus nu lain-lain wae aing mah. Temal Angga semuke heul. Terus Angga ngeluarkeun kamera. Wayahna HP tong diaktifkeun. Kunaon kitu? Kumaha ke lamun aya nu nelepon? Engkena moal kadengeun ku urangna. Bisi ngaganggu. Ke kumaha mun Jurig Pangantenna kabur? Walah, ya gos atuh HP-na rek dipaehan. Yono maehan HP-na tuluy diasupkeun ka nu saku jaketna. Ari Angga mikeun HP manehna ka Yono. Tah, ieu HP cepeng ku ente. Jang naon, bisi aya nu nelepon. Lain aya nu nelepon, da teu diaktifkeun datana ge. Ari gos, jang naon atuh. Aktifkeun kamerana, tah engke
uing bagian kajero make kamera ieu ente ngarekamna di dieu we di luar make HP eta. Atuh urangna eueuh batur nyawayahna bagi tugas nyagos lah. Teh Malayono ngelehan. Onya bari sekalian ngawaskeun imah si Mang Carmad bisi keluar. Oke 86 Geus kitu angga ke ketajepan ngadeukeutan imah panganten. Keur kitu Yono ujug-ujug ngegero. Enggak. Naon deui? Ari urangna iraha ngarekamna. Nya ayeuna atuh. Oke 86 Teh Malayono bari ngacungkeun jempol. Angga nulikeun deui lalampanana. Tuluy ngetajep ngadeukeutan imah panganten. Di luareun pager pakarangan imah, angga ngahurungkeun kamerana tuluy ditojokeun ka imah panganten. Angga noong dina monitor kamera, teu kungsi lila panto imah panganten muka. Breh, ti jero imah aya nu kaluar, nyaeta Lastri nu make pakaian panganten. Angga ngagebeg tuluy nyidik-nyidik langsung ka pelebah Lastri. Ieu masih ga panganten nu basane momongan di gedung teh. Angga ngagerentes na jero hatena. Aryono olohok mata simeuteun, meh teu percaya kana naon anu katingali harita. Gak, eta curigna lain? Tanya Yono semung harewos. Nya, walah, golisnya. Angga teu nembalan, kalah terus nojokeun panenjona ka Lastri. Lastri neuteup seukeut ka Angga, pon kitu deui Angga ge neuteup seukeut ka Lastri. Sawatara lilana Angga jeung Lastri padu teuteup. Geus kitu Lastri tuluy asup deui ka jero imah. Aneh, Angga ujug-ujug nangtung siga nu disirep. Tuluy nuturkeun Lastri ka jero imah. Kamera mah cul we ditinggalkeun. Yono ngagero ka Angga. Enggak. Tong asup bahaya. Yono ngingetan Angga, tapi nu diingetan kalah tuluy nuturkeun Lastri. Teu malire kana panggero Yono. Barang Angga asup ka jero imah, panto imah ujug-ujug nutup sorangan. Angga tuluy nutur-nutur Lastri anu lempangna ngageleuyeung. Di luar, Yono beki hariwang, paur Angga kumaonam. Walah, si Angga kunaon? Si ganu dihipnotis. Jong eta kamerana ento diajakan deui. Kalah ditinggalkon. Yono ngagernyem sorangan. Di jero imah, Angga tuluy nutur-nutur Lastri. Lastri nuduhkeun kamar. Angga muka eta kamar. Tapi pantona dikunci. Terus Lastri keluar ke pakarangan tukang, nuduhkeun gunukan taneuh nu balaku jukut jeung pepelakan liana. Geus kitu mah Lastri ngiles leungit dina panenjo Angga. Angga culang cileung neangan Lastri. Ari di luar, bray, aya cahaya lampu senter nu ditojokeun ka arah imah panganten. Yono reuas lain di kieuna yen pasti eta teh si Mang Carmad. Walah, bahaya yo, pasti yo si Mang Carmad. Ceuk Yono ngomong sorangan. Beki dieu eta cahaya lampu senter teh beki ngadeuketan. Yono gancang ngetejep ngadeuketan imah panganten. Sanggeus aya di teras imah, Yono ngalangsud nyamperkeun panto imah, tuluy ngetrokan panto lalaunan, bari ngagero ka Angga. Angga. Taya nu nembalan, tapi Yono terus ngetrokan panto bari ngageruan Angga.
Angga. Setengah sadar, Angga ngadengi aya suara nu ngetrokan panto jeung ngageruan ngaranna. Angga ngoreja tudang, tuluy diuk tina kursi. Astagfirullahaladzim, geuning kuring teh ngimpi. Ceuk Angga ngomong sorangan. Ga, Angga. Kadenge deui nu keketrok jeung suara Yono ngageruan Angga di luar imah. Nya Yon. Angga gancang cengkat tuluy mukakeun panto. Kasampak Yono keur ngajanteng hareupeun lawang panto. Walah, digeroan ku urang ngata tadi ento dibuka-buka. Ceuk Yono, kituna teh bari tuluy asup ka imah. Hampura kepulesan Yon. Walah, geus rek magrib kalah sare pemali. Ceuk Yono deui bari tuluy gek diuk. Nya, tadi teh nungguan ente ka dieu bari gogoleran, kalah hareup kasarean. Moni plus toing ku urangna digeroan ta tadi. Nya kabawa ngimpi sidik. Ngimpi naon? Ngimpi ka imah panganten. Walah, nepi ka impi-impi. Da ente nu ngajak ka imah pangantena. Saha? Ento rumasa urang mah. Nya, pandi nu ngimpi. Kumaha conah cok dina ngimpina? Ceuk Yono panasaran. Atuh derek-dek. Angga ngadongengkeun ngimpina kalian taya nu kaliwat saeutik ge. Ti mimiti disamper ku Yono tug nepi ka Yono ngetrokan panto jeung ngageruan Angga. Yono ngabandungan saregep sakapeung ngomentaran kanu keur didongengkeun. Tah kitu Yon. Walah, untung dina ngimpi. Coba lamun beneran urangna geus pasti kabur. Temal Yono bari nyengir. Lah, geus kasawang ti anggalna. Keke, ari ente ka dieu teh aya perlu naon? Tanya Angga. Sabab basa Angga keur aya di taman jeung Risma, Yono nelepon, cenah aya perlu. Kiyo enggak, urangna ngadenge beja dari Teh Yanti. Conah didinya minta nomor kontakna Risma. Bener eta? Nya, naon kitu? Teh Yanti nah riwangen. Sion didinya aya hubungan jeung Risma. Bisi kapanggihkeun ku Juragan Komar. Juragan Komar teh jolomana gampang amekan. Geuning Teh Yanti mere nomor kontakna. Iya bingungan Teh Yanti na. Entoh dibere kumaha? Ceuk Yono ngajelaskeun ka Angga. Bejakeun we, taya hubunganna naon kitu. Terus eta minta nomor Risma keur naon? Angga teu kanemalan lantaran eta pasoalan rek disidem wae sorangan. Tapi lamun teu ditepikeun, Yono jeung Yanti bisi salah harti. Antukna kalayan kapaksa, Angga ngabejakeun pasoalan nu sabenerna. Kieu Yon, heug ku uing diceritakeun hal nu sabenerna, tapi aya syaratna. Naon? Pangninyokeun heula kopi lah sarbal. Walah, eta mah atuh setuju pisan. Temal Yono haget tuluy cengkat muru ka dapur. Geus sawatara lilana, Yono geus ngurunyung deui bari mawa cai kopi 2 gelas. Tuluy disimpen di luhur meja. Gek Yono diuk. Sok tah, kopina geus aya. Ke kalem atuh Yon, pan ngopina ge acan. Temal Angga bari rumpu rampak anu pesak baju jeung calana. Tuluy Angga ngodok saku calana, ku siwel ngaluarkeun rokok. Walah, ngudut doi. Conah rek oron. Nya ke geus beak sabatang ieu rek eureun. Walah, dusta. Dari breto rek oron ngerokok ning entok. Atuh da kumaha, ngopi beri jeung teu ngerokok teh kurang afdol. Temal Angga tuluy nyenget rokok.
Goning orangnya bisa ngopi bari jeung entong ngerokok. Atuh da beda deui Yon. Yono teu nemalan deui kalah ngadongkang gelas tuluy nyeruput ci kopi. Pon kitu deui Angga sarua nyeruput ci kopi. Pelenyun udud bangun nu nikmat pisan. Jadi kumaha hubungan didinya jeung Risma teh? Yono neruskeun kapanasaranana. Sanyana sacara khusus mah uing teh eueuh hubungan. Tapi sagedengeun eta aya sababaraha hal anu saling mikabutuh. Boh uing ka Risma, pon kitu deui Risma ka uing. Asal lieur urangna. Ongkona eueuh hubungan khusus, tapi eta saling ngebutuhkeun. Maksud teh eueuh hubungan batin antara uing jeung Risma. Ceuk jahagna mah uing teh teu bobogohan. Ngarti? Iyo ngerti. Ari eta saling mikabutuh naon? Ceuk Yono hayang jelas naon anu dimaksud mikabutuh ku Angga. Kieu Yon sabenerna mah. Hampura ieu caritaan teh moal bisa diteruskeun. Nah, kunaon kitu? Waktuna beak euy. Kanca mitra kaum dangu sadaya, hanjakal pisan waktosna seet. Aduh, ieu lalakon jurig panganten bagian ka-13 urang ecakeun heula leuwih ka dieu wayahna nya. Insyaallah ke dina bagian ke-14 urang teraskeun deui. Tah kitu. Sumangga sim kuring Mang Jejen amit mundur nadah hapunten samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngadangukeun Dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen. Antos dongeng-dongeng salajengna.